Dina ayat ieu Gusti Allah rek nerangkeun tentang dalil-dalil maha ngadamelna Gusti Allah. Dalil soni. Mimiti Gusti Allah nyaritakeun tentang zatna tauhid ngaranna. Bahwa nu ngadamel langit bumi katut esina hiji zat nu maha wajibul wujud ialah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Jang nyampaikeun kana tauhid tersebut bahwa Allah teh khaliqu kulli syai' perlu aya nu nyampekeun diutuslah makhluk-makhluk Allah pilihan yakni Rasul Allah. Wajib tabligh Rasul Allah teh nyampekeun amanah urang kuari nyahona bahwa pangeran Allah adalah ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyaho hukum-hukum syariat ti Kangjeng Rasulullah, nyaho urusan hakikat ti Kangjeng Rasulullah. Mantak moal aya jelema diangkat jadi wali tanpa mencintai Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul bejakeun ku anjeun Muhammad, in kuntum tuhibbunallah mun aranjeun cinta ka Allah fattabi'uni kitu tuturkeun kaula cek Kangjeng Nabi yuhibbukumullah Allah bakal cinta. Moal bisa orang langsung ka Gusti Allah tanpa melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang teu kazamanan ka Kangjeng Nabi melalui sahabat, teu kazamanan melalui sahabat melalui tabi'in, teu kazamanan tabi'in atsba tabi'in, teka zamanan asbat tabiin atsba tabiin, teka zamanan atba tabiin ya atba datang ka kuari nu nyekelan kuku salap nu asli ti Kangjeng Nabi ulah dimodif dimuduran modernkeun kena jadi mudorot asli bae geus ti ditu. Nah namentak cekel silsilah nu asli. Lamun jelema teu nyekel nu asli eta tadi kredit jadi halal. Leg-leg kusia. Bunga bang jadi halal. Ti ditu nu nyekelan salap mah. Tama dua tak kiai nu kos kitu mah. Golkar tama kos. Ajur hancuran. Nu nyekelan salap mah dunia sadunia ulah sa Indonesia nu nyekelan kitab salafus sholihin Mesir, Suriah, Yaman, Turki, Irak, Iran, Mekah, Madinah termasuk Indonesia nu nyekelan kitab salafus sholihin bakal satu suara akur bae bunga bang haram di Indonesia dia gitu haram di deketan ku bupati bere haram barang ngajunya nana disogok alam kabelah dia nama lah budak aida kelos ente geus kos kitu amat teh si kiai gantung ngabek ya kos kitu kejelasan haram bae jetilok anakan ai duit mah nu anakan mah kotok anakan embe anakan nya duit anakan teudeun ku sia di handapeun kasur anakan teh moal ye macem-macem kredit nu model urang kuari nu hargana berbeda atuh dua akad teh haram kecuali akur kontan 10 juta kredit 10 juta atuh masalah tama kos kitu tabaru ngaranna karena Allah tama ngajual imah kredit jeung kontan akur kontan sabaraha duit 100 juta kredit 100 juta sabaraha tahun yang kreditna 10 tahun tetap 100 juta atuh gede ganjaran eta mah gede ganjaran eta mah teh nu ngriditkeun model kos kitu
atuh cenah ge untungan bebaskeun habak ih pancen ada karena Allah tah mulai geus tah kos kitu bakaran jekel namanya kelan kitab salafus sholihin uraian Al-Qur'an diuraikan Al-Quran diuraikan ku hadis Kangjeng Nabi hadis diuraikan ku kalam ulama kitab ngaranna ijma geus moal aya anu simpang siur eta mah dibahas cenah bagaimana tentang bunga bang coba di era globalisasi bahas ku sia sacablakna sungut dalil datang-datangkeun ku sia balik deui ka kitab salafus sholihin eueuh dan naonan tah mah kos kitu hanya untuk kemajuan-kemajuan ge disangka-sangka ya tungtungna maju henteu cenah urang tinggalin cenah ja buktina tinggalin bae datang ka kuah ini kumaha tuh hayu bohong berarti nah, ieu urang nyekelan ti Kangjeng ka sahabat ka tabiin ha singa dek jadi paten